Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jomok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nuku simkuring bade dipedar. Sholawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara dihirup urang mana anu hak jeung mana anu bathil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur nikmat. Kiwari loba jelema anu tara bersyukur diberi kanikmatan ku Allah teh. Abong teu boga duit kupulutus ka Allah, padahal kanikmatan teh lain harta hungkul. Kanikmatan sehat, bisa dahar ngeunah, kumpul jeung keluarga eta ge kanikmatan anu kudu disukuran. Ngan lolobana mikirna syukur teh tina kanikmatan loba hartawi hungkul padahal henteu kitu. Sakumaha loba kanikmatan anu ku Allah geus dipasihkeun ka urang sadaya. Inna, atau enakal kausar. Hartosna, saestuna kami geus mapari nikmat anu kacida lobana ka amaneh. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1. Fabi'ayyi alai rabbikuma atukasibaan. Hartosna, maka nikmat Allah mana deui, anu ku anjeun dipungkir. Tapi lolobana jelema ngaleu-leungitkeun tina nikmat Allah, jadi witeu bersyukur jeung ngarasa kurang bae. Aya carita lucu yeuh, hiji carita aya hiji murid nganjang ka guruna, murid eta dahayang mere kanu jadi gurunya sanajan teu boga nanaon, si murid eta teh mawa lalap daun sampeu ti kebon. Pas nganjang guruna, si murid ngomong, "Pun guru yeuh aya sakedik lalaban." Ceuk guruna teh aduh hatur nuhun pisan ujang. Tuluy ceuk guruna teh yeung ke bawa domba pas engke balik. Nya pas balik teh mawa domba eta si murid teh. Tapi aya hiji dewi murid ningali murid enu tadi meree daun sampeu di bahanan domba, komo lamun urang mawa sapi sigana bakal di bahanan anu leuwih. Nya eta murid anu panas teh nganjang ka guruna, "Pun guru yeuh aya sapi kangge guru." Si murid eta ngarep-ngarep. Guruna teh bingung edek mahana naon domba da geus dibikeun kanu tadinya ayana oge daun sampeu pamer tadi. Nya dibahankeun wi daun sampeuna teh ka asi eta murid, jadi wi mawa lalap hehe. Tah matak urang kudu bersyukur tong ningali anu kubatur ditarima, da rezeki jelema beda-beda. Palamitra sadaya. Hapunten, Mang Agustijmah mung ngemutkeun, da ari terang mah tangtos sadaya oge terang, namung sok seueur hilapna, malum syaiton mah sohayang bae manusa ti juralit ka ajalan manehna teh. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa janten jalmi anu ahli syukur, getol bersyukur tina nikmat karunia anu dipasihan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Henteu sarakah komo kufur nikmat mah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Palamitra anu dipihormat, hapunten ngalantur bae. Hayu urang lajengkeun deui kana dongeng. DR. Leuweung larangan. Bagian ke-20 genep. Wilujeng tepang Dewi Palamitra. Hayu urang teraskeun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangukeun, braal Bade ka mana, Kang? Rokayah, nanya ka anu jadi salakina,
nyaeta Rojali. Aya parentah ti juragan lurah, Nyi. Sakabeh lalaki anu masih keneh jag-jag waringkas, kudu tatan-tatan di luar wangunan, tembal Rojali, bari mageuhan tali bedok anu ngagaplek dina cangkengna. Bakal aya kajian tenan naon kitu, Kang? Rokayah, curinghat. Perkara eta mah, akan ngoge lebeng, Nyi. Ngan, jigana aya patula patalina jeung maotna si sapla, dina luhureun kuburan anjing hideung, anu tih ulah dipaehanku akang saparakanca, walon Rojali. Atos-atos atuh, Kang. Asa benten deui haraosan teh, wengi ayeuna mah, asa tingkuring ka. Rokayah, ngusap pundukna. Anu asa jadi ngawit-wit, carengkat buluna. Tenang keun pikiran Nyai. Akan percaya, juragan lurah geus boga rarancang, pikeun yang harupan pancabahya. Akang indit heula, Nyi. Hati-hati di imah, pasti keun panto jeung jandela, pageunulakanana. Rojali, amitan. Sajurutna Rojali ti imah, Rokayah, gewat nulakan panto jeung jandela. Sangge ustarapti, manehna ngaleos ka kamar, ngadon di karimun simbut. To. Kadinge panto hareup aya enu ngetrok. Rokayah, curinghak. Naha Kang Rojali balik deui kitu, grentes hatena. Sanggeus negerkeun hate, Rokayah ngojengkang ka hareup, muka lawang. Braai lawang panto dibuka. Diwi Rokayah geus rek engap, da sangkaan maneh nama, Rojali anu balik deui ka imah. Tapi, Rokayah kudun yang haraupan kanyataan, anu mata kukurayun. Hareupeun Rokayah, cumagu keluarga anjing hideung anu kacida gedena. Awak wungkul. Huluna teuing ka mana. Tina beuheung eta waruga anjing hideung anu sapat, ngucur getih semu hideung, tur kentel. Rokayah, ngeleper. Tuurna, leu-leus. Rek ngajerit, eueuh soranu kaluar. Akhirna, guprak. Rokayah kapiuhan. Waruga anjing hideung, cengkat tina cumagugna. Terus ngadiu keutan Rokayah, anu ngabebengkang teu inget di bumi alam. Eta anjing hideung, nangtung hareupeun Rokayah, pas diantara dua suku Rokayah. Suku hareup anjing hideung, ngaliglakeun samping anu dipake ku Rokayah. Niatna jelas. Eta anjing hideung tanpa hulu, rek ngumbar nafsu syaitanna, ka Rokayah. Ngan, samemeh maksudna tinekanan. Sakuriling eta tempat, ngadak-ngadak caangku parak pagna cahaya obor. Geus kitu, kadingi sora lurah Wikarta, anu ngabentak. Bari luncat ngirim keun serangan ka anjing hideung. Iblis. Geus waktuna maneh balik deui ka alam asal. Ulah ngaganggu tur nyieun kaonaran di alam anu lain alam maneh. Awiuhan bentakanana ken leungit, jirim lurah Wikarta, geus ngabelesat ngirim keun serangan. Cahaya koneng tina keris agemanana, niheulaan datangna tirukan eta keris. Wutut, plos. Serangan lurah Wikarta, ngahakan angin. Sabab eta anjing hideung, geus luncat ka tukang, nyingkahan serangan lurah Wikarta. Rojali, guat bawa pamajikan anjeun ka jero imah. Sedengkeun warga anu sejena, teu kudu ngilu ngahurup ieu anjing. Cukup nyaksian, tapi angger sing waspada, rapet keun kurungan. Ulah nepi ka ieu anjing, lolos ti ieu tempat. Lurah Wikarta, ngaluar keun parentah. Tilu urang tiaran jeun, gewak ka imah kuring, bawa pamajikan kuring ka ieu tempat. Sambung lurah Wikarta.
Tilu orang warga, gewat ngaleos. Ngalaksanakeun parentah NU jadi lurah maranehna. Lurah Wikarta, mimiti ngawangun kuda-kuda pancul. Sayaga pikeun bitotama, pokol begalan pati. Anjing hideung tanpa hulu, mimiti ngadepong. Kuku-kukuna, mimiti keluar. Tijo mantara, hulu iu anjing hideung, ngulincer. Siap-siap neangan bongohna lurah Wikarta. Sedengkeun dilengkop siluman, lalaki keling anu ngajaga ieu lengkop, mimiti tatan-tatan. Sayaga makalangan, lamun dibutuhkan. Toh waktos palamitra CF, tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,